Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum, Mak. Anu bangnya pada makan tenge atuh di balikan ke Waalaikumsalam. Teteh wae. Kama abi teh nanyakeun, Nanya ke naon? ari abi baheula ku mamah barang barosot jampe-jampe harupat gara lumpat atawa jampe-jampe harupat gara beunghar. Pajampe harupat gera-gede gera lumpat kan kaluman lamun leutik mah yang gura-guru lumpat aya ngurus orok mah ngurus budak leutik mah yang gura-guru gera lumpat. Sae mamah mah sae ngaduakeun abdi teh sae. Abdi ayeuna alhamdulillah geus aya milik. Salit-salit oge alhamdulillah tiasa nyisihkeun. Sae mah kitunya ngaduakeun ka euceut teh. Ayeuna ge doakeun deui ayeuna ge sing langkung sae nya. Ari mamah mah ngaduakeun gede teh gera lumpat, geus gede teh kapan ngarah ikhtiar. Kitu keur leutik mah. Sae ngaduakeun teh kadah kitu geus beunghar mah bareng teh mere ka mama. Alhamdulillah didoakeun sing beunghar mah nya. Kadah kitu anu janten sepuh mah heuy. Ngaduakeun dengan nyarita jeung geus da hese atuh da teu nyambung geuningan. Kan bae da Ngaduakeun mamah mah ngaduakeun teh sing gede gera lumpat. Geus lumpat teh kapan geus gede teh bisa beunghar geus ngarah mah sorangan. Oh. Alhamdulillah ayeuna gedang geus ade beunghar mah euceut teh mah ngalelingin rezeki ti Allah. Beunghar euceut teh alhamdulillah karasa gitu teh doa ti mamah teh meureun euceut teh diijabah ku Allah teh. Amin. Dikersakeun. Geus beunghar euceut teh pan ayeuna mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin gitu mah. Biasa mah. Sugan aya 100 ya. Nah, eta teh aku geus beunghar lin. Hai. Aku geus ayo geus beunghar nginjem ka Kara. Geus beunghar malin nginjem mere ka indung mah. Ieu mah kalau tetera bulan di babadami ari ngomong ulah tarik-tarik teuing disiapaleun batur era beunghar teh kakarana impian. Yang sere jeung seje mah. Lain mere ka indung teh. Oh, bapak. Yang mere ka indung mah geus beunghar mah ngasaan bener rezeki ti anak. Sok atuh adi.